Wilujeng tepang di Kuramas, Kumpulan kumpulan Carita carita Pamas. Ayeuna episode anu kalintang spesialna sabab ditingali dina raksukana mah ieu sapertosna teh mana BUMN ieu nya. Barodas, teras di abi nganggo lanyar nya kelarasan ieu lanyar kabinetna Tiga BUMN. tah eta biru bodas gitu. Tah ayeuna teh pastina abi teh nyalira abi disarangan ku Kang Adul sareng Ceu Ayu gitu. Begitu na mangga tiasa sawanana heula ayeuna mah Kang Ceu. Siap atur nuhun Kang Gaen. Nuhun. Painten sejenepangkeun wastapun Rayhan Abdul Ghani, nenehna Abdul. Abi ti Intragan 2023. Di dieu abi di Kabinet Nalabrata salaku Kepala Departemen ti Seni Budaya sareng Olahraga gitu. Tuh mangga Ceu. Hatur nuhun Kang. Sejanapangkeun wastapun Ayu Lestari, abi oge sami sareng Kang Adul ti Intragan 2 Tiru. Di dieu abi janten kapapancenan janten PJ Teater atanapi Tepas Teater Pamas. Elah gitu tah panginten kapayuna mah obrolan ieu teh baris ngabahas ngeunaan seni budaya sareng olahraga gitu. Tapi sateuacanna kumaha ieu teh? Damang sadayana? Alhamdulillah. Samulihna. Alhamdulillah mun nya. Tah pami ngabahas ngeunaan seni budaya sareng olahraga. Kinten-kinten baris mayuna naon ieu kitu program naon kanggo Senbora ieu teh. Kaleresan ti Senbora nyarira kanggo ayeuna teh nuju mayonan proker anu cukup ageng Kang, nyaeta pagelaran mandiri. Anu mana dina pagelaran mandiri ieu teh muserkeun kana widang kasenianana Kang, nyaeta karawitan, tari sareng teater. Mohon janten isi tina pagelaran mandiri teh tilu cakupannya tadi teh Mohon. teater, Karawitan sareng tari. tari. Tah pagelaran mandiri teh naon sih Kang? Janten kieu nya, pagelaran mandiri teh mangrupi hiji proker ageng kitu nya di khususna di Paguyuban Mahasiswa Sastra Sunda di Departemen Seni Budaya sareng Olahraga gitu. Tah janten pagelaran mandiri ieu teh mangrupi proker anu mana janten ekspresi, janten wadah gitu pikeun mahasiswa anu resep kana widang seni. Anu tadi teh tari, teater sareng karawitan. Tah nanging di kabinet ayeuna nya di abi sok sanos pagelaran mandiri mung janten wadah gitu. Tah abi di dieu ngabentenkeun sareng tahun kamari. Janten sanes saukur hiburan, tapi janten kumaha atuh nya janten Wadah mananya keur ngabalo naon nya? mun tah janten urang teh Nunjukkeun. salaku mahasiswa sastra Sunda teu hilap kana seni tradisional. Nah, gitu. mohon laras pisan. Anu janten kasang tukangna naha aya pagelaran mandiri naon eta teh Kang? Pami Ceu mangga. kasang tukang diayakeun pagelaran mandiri ieu teh anu kahiji tadi teh hoyong ngawadahan mahasiswa kanggo berekspresi. Terus anu kaduana hoyong ningal urang teh nya tina hasil latihan rutin dina Senbora ieu nah tos sakumaha kitu. Kanggo hasil tina latihan rutin ieu janten hoyong dipintonkeun dina pagelaran mandiri ieu. Mohon eta paintennya kasang tukangna teh Mohon. sabaraha nya ngukur lah Nuhun, sabaraha ngukur. tos dugi ka mana Nuhun. tina hasil latihan teh Nuhun, gitu. Tah leres. tujuanana naha keur anu latihan wae atanapi tujuanna kanggo naon ieu teh pagelaran mandiri teh? Nah, jantan sapertos namina tadi di awal pagelaran mandiri. Tujuan pagelaran mandiri ieu teh pikeun mahasiswa sastra Sundana nyalira nu utamina gitu. Kunaon kangge sastra Sunda gitu teh. Margi ieu teh janten puncak gitu tina proses salami latihan rutin dina widang seni khususna tari, karawitan sareng teater gitu. Tah pami mohon ayeuna teh anu janten pataraksana teh kan pami anu sering ngiringan latihan rutin gitu teh pastina mahasiswa-mahasiswa anu tos lami lah di sastra Sundana. Tah ieu peran mahasiswa anyar kumaha ieu kanggo pagelaran mandiri ieu teh? Nah, jantan peran mahasiswa anyar di dieu
sok sanaos gitunya ayeuna di Senbora Nyalira tos kalintang sakumaha katinggal prosesna gitunya dina prak-prakanana latihan. Nah margi ayeuna aya mahasiswa anyar sok sanaos nembe lebet gitunya ka sastra Sunda abi hoyong langkung ninggal gitu tah ieu potensi atanapi minat sareng bakat manyar teh araya atanapi henteu gitu janten ku abi ge moal diulah-ulah matak ayeuna ka manyar gitunya anu emang kira-kira gaduh minat sareng bakat boh di bidang seni atanapi olahraga abi ieu pisan sangat terbuka pisan lah gitu. Mohon enten meureunan saha wae nya boh eta manyar anu nembe lebet ka sastra Sunda atanapi memang mahasiswa anu tos aya di lebet di sastra Sunda terbuka supados tiasa ngiringan ngameriahkeun tina pagelaran mandiri ieu kitu panginten nya. Tah pamitos kakempel merenannya talent-talentna teh teras oge ningali potensi ti mahasiswa anyar kumaha ieu cara kan milihan talent anu sapertosna ieu teh berpotensi keur magelarkeun pagelaran ieu kitu kumaha tah Kang Cip? Upami ti Senbora Nyalira sata acana orang teh ngadamel oprek Kang. Janten sababaraha bulan sata acan kana prung acara urang ngayakeun heula oprek. Nah dina oprek ieu teu diwatesnya kumaha bade eta anu tino kene da sami-saminya sadayana ge urang teh masih diajar. Bade anu entos parigel terus ngagaduhan kamampuhan mangga wae eta tiasa lebet tiasa daftar kana open recruitment ieu. Tah atos eta urang teh ninggal kana naon teh sumangetna sareng dina proses latihanna. Nah kumaha si talent eta teh nah bakal sumanget, nah bakal rutin, disiplin atanapi henteuna dina latihan. Nah sapertos kitu janten dipilihna teh tina proses latihanana. Mohon. Janten ditinggal saha anu paling berproses sanes ditinggal tina satu momen audisi gitu tah eta. Mohon janten marenan dina milihna oge teh sembarangan nya memang anu berpotensi sareng anu terjaga semangatna dugi ka prungna acara gitu. Tah tahun ayeuna teh nyandak tema naon ieu dina pagelaran mandiri teh. Nah sami sareng tahun kamari nah aya hal anu janten menonjol ya di tahun ayeuna gitu. Nah janten benten sareng tahun kamari nya di tema ayeuna abi bade nyandak tema nyaeta ngareret ka tukang ngalengkah ka hareup. Nah hartosna janten dina tema ieu nyandak isu-isu anu aya di kahirupan sapopoe gitu tah. Janten kumargi tujuanna abi targetna oge anak-anak SMA gitunya. Nah janten ditinggal tina tema ieu teh supados si anak SMA teh gaduh tanggung jawab gitu tah. Janten dina lebetna ge aya percintaannya, aya kenakalan remaja, aya masalah orang tua sareng sajabana. Janten ditinggal tina kejadian-kejadian anu mungkin henteu salaresna kedah aya gitu tanya tah. Jadi anu tadi teh ngareret ka tukang ngalengkah ka hareup gitu. Tah berarti tadi teh nyarios cenah oge targetna SMA. Tah anu jadi patarosan teh berarti pagelaran mandiri teh ieu teh dihususkeun ka barudak SMA atanapi masyarakat anu sapertos kumaha ieu target kanggo pagelaran mandiri ieu teh. Upami kanggo target audiens pangintennya Kang. Gitu. Eta mah arang ayeuna dihususkeun heula kanggo siswa SMA. Nanging teu menutup kemungkinan oge kanggo masyarakat luas oge terbuka pisan Kang kanggo nongton kin dinu acara dina prungna acara. Supados urang ge tiasa ngenalkeun kitu hieun di sastra Sunda teh ngagaduhan mahasiswa-mahasiswa anu parigel kitu dina bidang kasenian khususna dina kasenian Sunda. Janten mahasiswa Sunda teh masih keneh ngajungjung gitu kana budaya Sunda. Mohon. Nah sok sanaos ayeuna target utamana siswa SMA tapi abi rencana bade
aya 2 sesi mungkin TPMT janten anu sesi kahiji panginten kanggo siswa SMA, sesi kaduana kanggo umum gitu. Mohon janten ieu mah khusus namanya kanggo SMA tapi umum nama kanggo saha wae gitu. Utamina mahasiswa ti prodi sanes panginten bilina bade nonton oge tiasa gitu. Mangga mun terbuka pisan Kang. Terbuka pisan pokoknya. Tah tapi aya teh sih kesulitan atanapi naonnya tantangan nalika nyiapkeun pagelaran mandiri ieu. Pami kanggo ayeuna nya sejauh ayeuna tinu talentna sih Kang. Kumargi kalaresan kan tahun ayeuna mah nyandakna teh dina termin kadua Kang. Janten nuju hektik-hektikna geuningannya sareng kepanitiaan anu sanes. Janten kanggo SDM na teh rada kirang sareng seusah dina ngatur jadwal latihanna Kang. Soalna nuju sararibuk teh geuning. Mun nyatang tos wae pangintennya tina jadwal latihan, tina SDM gitu. Teras deui panginten tina masalah birokrasi sareng sajabana eta salah sahiji janten tantangan gitu. Oh, mohon janten panginten sabab termin 2 mah meureunan seueur pisan kegiatannya anu bentrok kitu nya janten talent teh sok kadang kawis mah aya we alasan keur naonnya izin latihannya gitu nya. Tah apami tinu sanesna tantanganna teh sanes tina talentna wungkul panginten tina naha aya dukungan ti sponsor atanapi dukungan ti prodi atanapi aya kerjasama sareng media-media sanes gitu atanapi kumaha ieu Kang? Kang panginten tina tantangan anu sanesna khususna tina masalah dana gitu nya eta janten tantangan pisan anu berat gitu tah kangge PMT margi di dieu PMT sok sanaos nemongkeun hasil latihan tapi sanes pagelaran biasa gitu tah janten kedah meryogikeun dana anu lumayan ageng eta jadi tantangan anu emang bener-bener tantangan gitu tah menantang bisa eta tantang pisan pokona masalah dana tah teras abi teh rencana kangge PMT bakal kerjasama sareng mitra kopi janten ke sistemna tina khususna anu kangge umum kan tadi sesi 2 teh ya tah di sesi umum ieu abi bade ngajengkeun tiketing gitu kanggo nonton pagelaran mandiri teh janten ke dina tiketingna include sareng kopi eta tambihan atas cekap. Tah gitunya panginten nya mugia mah naon rupi tantanganna tiasa terlewati dengan baik lah. Amin. Tah iraha pagelaran mandiri teh kinten-kinten nah sasi ayeuna ieu nah sasi payun nah tahun payun gitu. Kawit nama arang teh hoyong nyandak di sasi Oktober nya Oktober ayeuna malahan di akhir Oktober malahan mas sebelumnya nya Kang sebelumnya ya di termin hiji anu tadina bade dilaksanakeun di sasi Juli tadina nanging kan seueur kendala janten mundur di dan akhirna we dilaksanakeun teh ayeuna di sasi payun di Kaping 12 November mohon mohon panginten tah eta teh biasana teh di mana tah Kang digelarkeun teh pagelaran ieu teh pagelaran ieu teh digelarkeunna diayakeunna di PSBJ di Pusat Studi Bahasa Jepang gitu di FIB anu biasana nya ti tahun ka tahun salesna sok di dinya wae tapi nya abi teh saca nama kepikiran gitu PMT hoyong di luar gitu cite supados rada langkung caket gitu kan ke masyarakat supaya tiasa nonton atau tampi kumaha aya suasana baru gitu tapi nya wih deui gitu tah ka kumaha kayaanana lah janten can memungkinkan kanggo di luar mohon tah gitu tapi biasana eta teh sabar alami tah sabaraha dinten dina pagelaran mandiri teh atanapi sadinten mung 2 sesi atanapi aya sabaraha dinten gitu sadinten wae paling tapi dina sadinten eta ngayakeun dina 2 sesi teh Kang paling dina enjing sareng di sorena mohon tah kitu nya Meureunnan tadi teh tos urang ngabahas seueur pisan nya ngeunaan pagelaran mandiri teh naon teras deui
tema nu dicanakna naon gitu. Tah painten kanggo manyar atau napi wadia bala pamas anu kataji hoyong ngiringan pagelaran mandiri mangga nya tiasa ngiringan tiasa nonton gitu utami oge panginten alumni pamas kantos mun bilihna bade nonton urang rojong pagelaran mandiri mahasiswa sastra Sunda tahun 2025 gitu. Tah ayeuna mah harapan ieu ti Akang Cece kanggo pagelaran mandiri teh hoyongna kumaha terus kanggo mahasiswa sastra Sundana oge hoyongna supados kumaha ieu bari ti saheula upami ti abi nyalira manya mugia dina ku ayana pagelaran mandiri ieu khususna ka mahasiswa sastra Sunda umumna ka masyarakat sadayana mugia ieu PM tiasa aya mangpaatna kitu nya Kang sareng oge urang sing tiasa leuwih ngaronjatkeun gitu kana kabudayaan Sunda khususna di Pamas gitu. Mohon laras bisa. Tia Kang harapan panginten ti abi mah harapana khususna anu munggaran yang panginten kangge mahasiswa sastra Sunda nyalira ulah putus semangat gitu ulah putus harapan jantenkeun PM ieu teh ekspresi gitu anu bener-bener si penonton teh ngiring ngaraoskeun oh geuningan kieu gitu tah pagelaran mandiri oh geuningan mahasiswa sastra Sunda teh tiasa ngayakeun pagelaran kieu gitu tah terus tina eusi-eusi pagelaranna gitu harapanna abi hoyong tiasa katepikeun tina anaon tadi tema teh gitu tah eta panginten anu jadi harapan ageung kangge abi mah mohon tah mugia harapan-harapanna tiasa terlaksana lah gitu nya luyu sareng anu diharapkeun ras deui mugia pagelaran mandiri ieu lancar amin dugi ka prungna dugi ka rengsena nya pokona mah saha wae naha bade nonton atau napi hoyong ngiring gabung atau napi kerja sama mangga tiasa wae kontak di IG-na Pamas Unpad supados ken ditiasa didugikeun ka bidang seni budaya sareng olahraga. Panginten cekap heula bahasan ayeuna ngeunaan pagelaran mandiri kin urang tingali yeuh kumaha sih pagelaran mandiri Pamas tahun 2025 mugia aya suasana anyarnya teras deui suasana anu leuwih fresh deui ti tahun sataacana kitu. Hatur nuhun pisan Akang Cece tos mugia pagelaranna lancar. Amin. Pokona mah saha wae naha manyar naha mahasiswa sastra Sunda naha di luar mahasiswa sastra Sunda hayu urang rojong sami-sami pagelaran mandiri Pamas tahun 2025. Hatur nuhun sadayana teka yang hilap di like, komen sareng subscribe. Hatur nuhun tos sumping. Tong hilap oge nonton PM. Eta laras pisan. Hatur nuhun pisan Akang nya urang tutup tepang deui sareng Kuramas. Kumpulan Carita Pamas. Hatur nuhun sadayana.